Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng deui mitra-mitra pumirtub. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Wasiat. Ieu dongeng karangan DTS seri anu kadua. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru ngadenge kitu teh Rangga jeung Raksa silih reret. Duanana kawas anu surti darumasa mindeng ngajahetkeun hate kolot. Tapi jauh kana niat insaf dageus sakulit sadaging. Abah, abdi nampi kana piwejang ti Abah, tembal Rangga Daria. Kumaha hijab Raksa. Sami Abah, abdi oge sejatumut kana piwuruk Abah. Syukur, cah ayeuna mah kieu Rangga oge Raksa jengekeun ku hijab juaan. Banyak pisan omongan maranyeh ceh. Umur Abah mah geus moal lajeui, cangcuk hanya bakal puput umur ti nyemu ajal. Sabab syariatnya ge bacaan sakieu. Abah teh ayeuna mah geus ceuk kuat hujang-hujang acan. Ceuk Bahyuda terus ngahanju bangun eungap. Anakna anu dua eueuh anu wani nempas ngaharenen bari tungkul. Ujang kasep anyaking, ceuk Bahyuda deui nuluykeun amanatna. Ci ayeuna kaharep gerarobah kalakuan ceh, ulah ulin teuing, ulah miceunyan waktu teu puguh. Sarta jauhkeun sifat melit jeung sarakah, tapi kudu rajin. Kudu gecol kana gawe jebarengan kurik-rik gemi. Insyaallah hirup teh bakal tinyemu jeung kabagjaan. Rangga jeung si Raksa silih reret eueuh anu nempas. Bahyuda nuluykeun deui omonganana. Jajantungna jadi ratug, malah napasna oge ngahegak tapi maksakeun nyarita. Rangga oge Raksa mihape si bungsu. Wah, mangga Abah, mangga. Tembal si Rangga jeung si Raksa meh bareng. Jeung julur teh ulah sok pasea, macak pajauh huma. Anggur mah sing sauyunyan, silih asah, silih asih, silih asuh. Kacahe jadi saleuwi, kajarat jadi salogak, sing runcut raut sauyunyan. Babarengan silih belaan. Ulah pakia-kia, ulah pagirang-girang campian, ulah pagiri-girinya calik. Cah kitu amanat Abah teh Rangga. Wah, sumohon, kahartos Abah kahartos. Tembal si Rangga dareuda. Iwal ti pepeling jeung papacah anu bisa diwariskeun ku Abah. Sabab ku hijab oge kanyahoan. Abah mah teu boga nyanyaon, moal bisa ngawaris harta banja. Ceuk Bahyuda geus nyabit-nyabit warisan atuh anu duaan meuni curing hak. Malah si Rangga mah nanya deui pangheulana. Abah, ari balong jeung kebon bagian saha kitu? Ih, ari manyeh Rangga kalah nyanyakeun warisan. Eta mah prak bae atur kumanyeh, jamanyeh teh anyak anu panggejenya. Ceuk Bahyuda katarak keheul, sorot panonna bangun anu sedih. Yeh, sanes kitu Abah. Mengpeung Abah jubeneng keneh, langkung sae tangtoskeun ti ayeuna. Ngada engke teu matak jadi pasea. Najan leres oge Abah teh teu bonghar. Pan sakalian ninggalan anak mah nya aya pan aya balong sareng kebon, aya tegal sareng ingon-ingon bah. Aya lelemah sareng bumina. Mangga atur ku Abah yeuna atuh nya. Ceuk si Rangga geus teu asa-asa sabab manehna mah anu dipikiran teh nyaeta. Leres Abah, ceuk si Raksa mairan lanceukna. Nya heug atuh ari keukeuh mah. Balong jeung kebon keur manyeh Rangga. Cegal jeung ingon-ingon keur manyeh Raksa. Imah jeung lelemahnya keur si bungsu. Cah kitu we atuh ari keukeuh hayang dibagikeun mah. Ceuk Bahyuda teh akhirna mah mere putusan
sabab geus apal kana pasipatan anakna anu dua, tapi tetela teu cukup ku kitu. Si Rangga jeung si Raksa henteu panuju, pedah si bungsu dibere imah jeung lelemahna. Abah, nah si bungsu make dibere imah jeung lelemah. Ari kitu mah teu adil atuh bah. Si bungsu mah ngeunah-ngeunah ieu di jero imah. Ari kuring jeung si Raksa kudu di kebon, da teu dibere imah. Cobi we emutan deui ku abah, ceuk si Rangga bari pepeta. Bahyuda geus calang ngaprek nemalan, tapi si Raksa nempas manten. Leres abah, eta mah teu adil. Nyaha make ceu adil, kumaha kahayang maranyeh teh. Yeh, kieu abah, temal si Rangga beuki daria. Balong jeung kebon heug ku kuring ditarima. Kitu deui tegal jeung ingon-ingon, eta bagian si Raksa. Ngan imah jeung lelemah ulah dibikeun kabeh ka si bungsu. Da kuring jeung si Raksa oge kudu kabagean deui tina imah jeung lelemahna. Tah kitu abah. Mun kicu mah hijab juaan ceh teu nyaah ka aji acuh. Yeh, teu nyaah kumaha ari abah. Pan si bungsu oge bakal milu cicing di eta imah bah. Sarta milu miboga ka imah jeung lelemahna. Nah make disebut teu nyaah. Keun bae da si bungsu mah ngurusna oge bagian kuring duaan atuh bah. Laras abah laras, ceuk si Raksa ngengklokan. Ngadenge omongan anakna anu duaan, Bahyuda teu ngomong deui, hatena sedih, malah istighfar sababaraha kali, rumasa teu bisa ngawarah anu jadi anak. Tapi kajadi sarakah jeung culangung kakolot, ati jumerit ka Gusti anu Maha Suci, neda panang tayungan, sangkan si bungsu gede darajat, sabab kulanceukna teu dipikanyaah. Bahyuda geus bisa neguh, tangtu anakna anu bungsu bakal menang katugenah ti dulurna anu dua. Dadah ceuing anyaking, abah cecega nyingalkeun, bisi hijab jika kaya ku julur. Cape pangeran mah maha adil. Nyun Gusti, mugi Gusti maparin piculung ka diri abdi. Kitu gerentes hatena Bahyuda, anu sedih mikiran kalakuan anu jadi anakna. Mitra-mitra pamiar YouTube dongeng Mang Guru, keur kitu torojol Surajaya nyamperkeun. Manehna mah saeutik oge teu mikir-mikir perkara barang warisan, nyamperkeun soteh hayang milu ngariung jeung dulur. Tapi sangkaan lanceukna mah lain kitu, malah mapok si Rangga nyarita. Ulah sieun Surajaya, da maneh oge moal burung kabagean, tah bieu geus diputuskeun. Balong jeung kebon, katot ingon-ingon jeung tegalna, bagian akang duaan. Ari imah jeung lelemahna, bagian tiluan. Kitu tah putusan ti abah teh, maneh kudu nyaho. Kang, abdi mah teu ngemutan harta banda, tembal adina. Yeh, ulah kitu dah wajibna. Ulah api-api teu butuh, bisi mata kaduhung kena. Mending balakat teh ayeuna meungpeung abah aya. Ceuk si Rangga bangun anu hayang puas. Nya ari kitu mah, abdi oge hoyong terang. Mana atuh bagian abdi Kang? Ceuk Surajaya jadi penasaran. Dabongan di jalanan. Nya, bagian maneh mah ieu imah jeung lelemahna. Tapi kade ulah salah harti, imah jeung lelemahna teh tiluanon. Keur maneh, keur akang jeung keur si Raksa tah kitu. Dengan si Rangga pepeta mani pakupis. Nah, nya kitu Kang Raksa. Heuh kitu, tembal dulurna anu panengah. Nya ari kitu mah putusan abah, abdi nampi. Kade ulah salah harti, bisi majarkeun teu kabagean. Mitra-mitra pamiar YouTube dongeng Mang Guru, Bahyuda mah geus teu hayangeun nyarita deui, bingung mikiran anu jadi anak. Lila-lila kasakitna kalah karasa beuki nyeri. Omongan anakna anu dua kalah matak nambahan parna. Bahyuda beuki melang ka si bungsu, da geus kabaca pikahareupeunana bakal keuna kulara tunggara. Jajah ceuing bungsu, keun ku abah rek dicicipkeun ka nyu kawasa. Abah rek nyieun hiji warisan anu moal bisa disoro, moal bisa direbut, jeung moal aya anu hayangeun iwal ti hijab. Kitu gerentes hate Bahyuda. Tina awahing ku nyaah ka si bungsu, geus boga pikiran kitu mah ngadadak hatena jadi teger.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru ti harita anak Bahyuda anu tilu tara liar jauh geus pugu ari Surajaya mah da biasana oge purah nungguan anu jadi bapa dalah si Rangga jeung si Raksa oge ayeuna mah tara kamana-mana da bisi bapana teu katungkulan mun maot. Akhirna cunduk waktu ninggang mangsa nitih wanci anu mustari Bahyuda geus tepi kana titis tulisna kudu tinemu ajal ngan samemehna kungsi mere warisan ka si bungsu mangrupa wasiat anu ditulis dina lamak bodas dibungkus rapi ku si bungsu disakuan teu sirikna dijieun jimat sabab ngan eta-eta pamere bapana anu mutlak keur manehna. Surajaya mah teu nilik kana ajen barangna tapi anu diajenan teh kan nyaah bapana kajeun teuing rupana ngan ukur tulisan tapi kumanehna mah estu ditarimakeun pisan teu diteundeun di handap-handap tapi disuhun dina embun-embunan ditungkus dina kalbu ngait dina ati sanubari kitu ceuk babasan. Cag heula nya hei.